qadiyal hajat Allahumma ya qadi lain lalagaan Amerika teh sieun biasa ka Pulau Jawa mah sieun ka Pulau Jawa mah boro-boro nu hirupna nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah nu paehna aya eta di Tanjung Priuk panggeus paeh sieun kan eta urang kanu paeh bae Mbah Priuk sieun kan eta ulah cek anak ini aman geun bae aman Cikini geus paeh kan di Cikini teh Habib Abdullah eta deuk diangkat diasupkeun ka peti kemas diangkat trek macet teliler kunaon atuh pegat diangkat deui kunaon ngalalocor cai 32 cai duh bahaya jadi mah bahaya bae anggeus antepkeun bae eta penuh paeh bae ge bisa gerak ayo coba dulu bah Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia bah aja diiul hararudang kuari kuburan Gus Dur kahandap sameter merosot sameter kahandap geus diteliti ku orang Amerika ku Inggris ku Jerman kabeh geus diteliti sameter kahandap bari Gus Durna masih utuh keneh di jero Gus Durna utuh kafanna utuh sameter ka jero nyelep mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين والله أعلم بمراده لingong atakang padangimankeun ya lazina kafaru la tattakhidhu aja anda daakeun sira kabeh allazina ingong aka ittakhadhu kang pada anda daakeun ya lazina kabadina kuming agama sira kabeh huzwa guguyon mahzuan di tegasekeun dan guyonakeun apa bi kalawan di wala iban lan memengan minal ladzina nyatane min utawi min lil bayani kumaedakeun kadue bayan etane wong akeh kang den wae ladzina kabeh kita baing kita ming goblikum alatul saking sadurunge sira kabeh wal kufar mangga macana wal kufari mangga wal kufar laning pirang-pirang kafir al musyrikin tegese wong kang musyrik bil jari kalawan den baca jar wal kufar wan nasb lan den baca nasab wal kufar auliya ing pirang-pirang kakasih atau pirang-pirang pemimpin wattaqullaha lan padawdi sira kabeh ing Allah bitarkim walatihim kalawan ninggal ing asih-asihan alladzina utul kitab lan kufar in kuntum mu'minin lamunana sira kabeh iku wong kang mukmin kabeh shadiqina fi imanikum sekang bener kabeh ing dalam iman sira kabeh وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
wallahu a'lamu bi muradihi walladzina lan wong akeh kang idza nadaitum tatkala nyeluk sira kabeh da'utum tegese nyeluk sira kabeh ila sholati maring salat bil azani kalawan azan ittakhadhu maka padengarala ya alladzina kabeh ing salat ay salat tegese salat huzwa wa la'iba guguyon lan memangan biaya stahzi'u biha kalawan yang tangga guguyon ya alladzina ing salat wa yatadhakulan badakumu ya alladzina zalika wa tamangkam al-ittikhad tegazan dari akan tawang alapiku bianahum kalawan satu ya alladzina ta'iku qaumun disebab yanahum tegese kalawan sebab satu ni alladzina iku kaumun kaum la yaqiluna kang ora berakal sampurna ya kaum kabeh. Dina ayat anu kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa pertama ulah sok ngajadikeun ka Yahudi jeung Nasrani sebagai pemimpin. Lantaran nama selalu bersekongkol ngamusuhan Islam tepikeun ka kiamat. Rumusna Yahudi jeung Nasrani kudu tengubruskeun musrukeun ka muslimin mukminin. Geus dicap ku Gusti Allah Yahudi jeung Nasrani mah datang ka kiamat tetap baik ngamusuhan ka muslimin mukminin. Lah dijadikan pemimpin. Omah cek Gusti Allah ulah. Nu kudu dijadikan pemimpin mukminin mukminat di negara ialah innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna jelema-jelema nu iman, mukminin anu ngalaksanakeun salat wa yutuna zakah, anu ngalaksanakeun zakat bari salatna wa hum raki'un cara rusuh eta pamimpin. Jadi jelas ulah sok nyieun pamimpin di golongan Yahudi jeung Nasrani nu kudu dijadikeun pamimpin mah golongan nu saagama ideologi jeung urang yakni mukminin. Mukminin lain mukminat. Ada ke mukminat asup teu mukminin. Nulis kabeh ku mukminat. Bodoh pula mangan ngadongeng ke doang teu macana cenah mandek sakali ieu bae yang kendaraan atuh. Sakumaha ngeunahna naik kendaraan ke di akhirat ada tadi. Kita kana neraka naik kendaraan anu di bala dibere ku mukminah. Ya Allah, ya Rabbi. Tah ieu mah di dieu diceritakeun secara umum. Lamun tadi secara khusus Yahudi jeung Nasrani nas teu meunang, ulah sama sekali. Ulah sama nas. Khusus Yahudi jeung Nasrani. Nu kudu dijadikan pemimpin adalah mukminin. Nah, kuari mah secara umum keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman urang Indonesia. Kita bang sampai Merauke la tatakhidul ladzina taqadu dinakum huzwa wa la'iba. Kulah sok ngajadikeun jelema ulah sok ngajadikeun pamimpin ka jelema nu sok ngageugeukeun ka agama maneh. Nu sok ngaheureukeun ka agama, anu sok nyeunseurikeun ka agama. Ulah ngageugeukeun ka agama, nangtangan ka agama, nyeunseurikeun ka agama Islam, dek agama naon we, ulah sok dijadikeun pamimpin kos itu. Ulah. Masya Allah. Atupan kabeh agama di luar Islam yang serikeun kabeh geus puguh Yahudi jeung Nasrani nomor 1 sama. Emang ya budak teh yang serikeun ka urang yang serikeun. Emang kitu agama-agama di luar agama Islam teh yang serikeun Hindu yang serikeun.
Kabeh kafirnya jadikan ke orang apa-apaan itu sholat begitu katanya. Apa yang disembah itu? Tuhannya kagak ada. Ah, kagak ada kau begitu katanya. Ndut-ndutan begitu ngapain itu? Jadikan ke orang. Tradisinya kita makan Tuhannya ada di situ. Kan dibentukin. Ya, ada. Maryamnya ada, Isanya ada. Ya, dibentukin di situ tuh Trinitas. 3 jadi 1. Udah kita mah mantep begitu tuh. Cak Kristen dah begitu. Yahudi sarua. Kita kan punya Tuhan. Dibentukin ini. Uzer ini. Ini Tuhan kita. Cak Buddha. Oh, kita mah. Lihat tuh. Pak Monggolnya juga besar. Pak Monggol apa itu Pak Monggol? Macam-macam. Kabehnya nama baru kata. Kalau Islam apa itu Tuhannya? Katanya ada, tapi kagak ada. Heran gua mah katanya. Ada, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kelor, nggak di wetan. Itu di mana itu Tuhannya itu? Tapi katanya ada, deket lagi. Mana itu Tuhan mana? Hese, itu diberi hidayah mah. Hese jasa. Iya mah urang mah sebab emang lahir ke dunia lingkungan urang indung bapak urang teh Islam. Kemudian orang ngaji, aja percaya. Iya geus hidayah anu lain lalagan geus alhamdulillahirabbil alamin. Iya cacak-cacak urang teh sorot ku hidayah Allah wallahu alam. Engke kadituna ya Allah wallahu alam kadituna manu dicaritakeun ku Imam Bukhari, Imam Muslim di akhir ke agama beuki ciut. Hanya tinggal nama Islam. Hanya tinggal nama mukmin iman. Engke kaditu nama ambalaya. Kuari memastikan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu larangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ulah sok ngajaradikeun maraneh kabeh wahai mukminin khususna di Indonesia ngajadikeun jelema-jelema nu sok ngageugeukeun kana agama nu sok yang sarikeun kana agama nu sok ngaheureuy yang sarikeun memengan agama ulah sok dijadikeun aulia pamimpin-pamimpin saha teh dijelaskeun minal ladzina utul kitabanya eta jelema-jelema nu dibere kitab ing qablikum memeh aranjeun kabeh wal kufar jeung secara keseluruhan kafir ulah sok dijadikeun pamimpin. Macana cek Imam Jalal menang wal kufari diatopkeun kana alladzina utul kitab minal ladzina ayat min berarti alladzina teh adalah dijaerkeun kumin. Atau di dia geus bae dibacakeun wal kufari. Ngadang dibaca nasab wal kufar. Diatepkeunana ka mana? Kadi tutu kanu luhur la tattakhizul ladzina taqalu. Ieu ge sarua jeung la tattakhizul kufar. Menang dibaca wal kufari, menang dibaca wal kufaro. Ieu tadi tu mas santren mah kumaha ge sapodo. Dulu tu mas santren mah heh macana ge. Mun anu ngadeheman wal kufari. Wal kufaru hiji kufaru ye wal kufaru dehem keneh bae teh budak sukunkeun koy wal kufaru eta tuh kadi-kadi belum sia kupari dehem sia kain kuparu dehem sukun makan geus deui dehem keneh ya ieu dehem ge batu batu sudah teh ngadeheban ai aya teh ngaji nahung mah moal beres. Ya bagian lantak ada yang baik, mana ada ceramah di mana? Jakarta. Dengekeun gua orang babacaanna. Tengah jinahu ya mal beres. Sedengkeun laulal i'rab lam yulamil murad. Mun teu nya kok i'rabna muradna moal becus. Mal beres kajian gua kumaha ge. Ima kan urang dek maca wal kufari enggak, dek maca wal kufaro enggak. Ngan di dieu teu dijelaskeun mana nu leuwih utama. Eta pagawean santri da kok. Menang dibaca wal kufari diaturkan kana alladzina dijarkan kumin minal ladzina utul kitab langsung dah wal kufari menang dibaca wal kufaro apa kalau itu tuh la tattakhidul ladzina taqadu ngan di antara nasab jeung GR nu mana nu leuwih utama eta pagawean kiai tuh boga dalil hiji-hijina mun dibaca wal kufari
diatapkeun kana alladzina taqadu dinakum dijaerkeun kumin min alladzina utul kitaba dijaerkeun kumin sedengkeun qaedah nahu ngatapkeun hiji kalimat teh kuduna nu leuwih hebat nama min aqrabil matu palepang deketna ka matu kaleh. Iya deket mun dibaca wal kufari tak deket diatapkeun kana minal ladzina alladzina utul kitab tak eta akur jeung qaedah nahwu eta nu hebat macak nahwu. Begitu dibongkar ditaliti ku ahli ma'ani lamun dibaca wal kufaro ia adalah nandakeun bahwa al-natalil jinsi berarti ngatapkeunana langsung notok kana jinis leuwih hebat ngatapkeun neuleuh kana jinis dibandingkeun jeung ngarah ngan sakadar ngarah bahasa doang ngarah erob doang cak ahli ma'ani mah hebatan wal kufaro lantaran jinis kafir sarua jeung jinis jelema-jelema nu tadi tak jinis ngaranna tinggal urang Cikupa mah bingung aing mana tuh ya. Tuh, kita udah dibanding-banding mah. Ya, di Bandung jeung tukang Bandeng kok itu kan. Lah, eta urusan maca ieu. Ngan maca-maca kita teh kok kitu teh ku kiai mah ditaliti. Menang kieu, menang kitu, nu bagus mana? Urang deh kawin kitu. Kawin ge itu aya lenjang putih ngan kuruk. Ini mah bener ada eusian ieu. Ada hideung. Bandingkeun ku urang. Atuh pugus ya resepan ka kuru apa teh? Kalian kan anu lintu bae lah. Kajian teh lah rada hideung saeutik lah. Henteu getruk teh we gitu. Eta garana ngabanding-banding. Keur carita dibanding-banding. Mola mun dia kotor terus. Make ilmu manina, make ilmu bayana, make ilmu badena, dan ke bray bae. Kapan kakara kurang mencerna hukum nasaur heula di tasaur heula kejatohna teh ieu teh mun patali hukum apa haram apa mubah sanggeusna mubah ke kumaha lamun mubah jadi ieu mabok aya barang mubah jadi mabok apakah jadi haram keseluruhan apa henteu eta teh ngaji teh datang ka dieu barang nu mubah kemudian mabok barang nu makruh kemudian mabok. Iya teh sabenerna mah tata dina mah teu mabok. Pokos jelema ngarokok makruh teh. Aya jelema ngarokok mabok. Nah, mabok ye, kurba rokok ye. Ngan nyana doang nu mabok jatuhna ka mana hukum. Atawa nu mubah sangu di dahar ku urang dek be gitu. Ngeunah kan biasa aya tanah ganja mubah ieu. Kemudian si Zaid dahar mabok, si Umar dahar mabok. Nah, ieu barang mubah jadi mabok. Nah, ieu kumaha jatuhna hukum? Apakah engke jadi haram kabeh? Apakah nyana doang? Eta kudu ngabogaan qaedah tersendiri. Eta kan urang mau ngaji di bawah kadinya kumaha aki-aki mah puyeng aing mah. Puyeng aing mah. Mentak aing mah di luar bae ngaji da bari ngopi bae lah. Aruyeng ngaji kok gitu. Eta ngaji teh kok gitu. Mentak kadenge saha? Anu ngaharamkeun kredit tantangan ku aing. Ditantangan, ayo. Moal ditantangan gua di daerah kita mah baca usia. Ya, sesak itu baca tak kitab tah. Ah, geus nang ulama eta teh begitu dideuleuan, elat-elat teh muantep lain sakadar mantep muantep. Ya, anu sok halal-halalkeun gitu. Ah, delekeun tipoleset sia kajen ku kumaha gitu. Da eta, nah ieu berbagai-bagai aya nu ngaharamkeun ngarokok. Makruh ngarokok mah. Aya nu ngaharamkeun, geus mantep jasa ulama ngeelatanana dibongkar sedemikian rupa. Jalan jang jalur haram. Ieu keur carita hukum. Beda deui jeung aturan negara di negara ngaharamkeun ngarokok urusan negara tah mah urusan negara mah lain deui. Ieu keur carita urusan agama, makruh bae. Bae, aya anu mabok nyana. Ku sabab ngarokok di Samsu mabok. Ieu kumaha ieu? Kamabokan nu ngarokok di Samsu beda deui jeung ganja. Ai ganja mah asal dihisep mabok, beda. Ganja, hasyis, kemudian hisap, kemudian rokok, tambak, beda hukum-hukumna. Mantak tasawur heula. Naon nu ngaran rokok, tambak, naon nu ngaran hasyis, naon nu ngaran sisa, naon loba jenisna aya 5. Teh ka mana jalur-jalurna ye? Ulah deng drek wae. Lantaran bisa tukangkeun urang loba jasa nu pinter nu nyahoeun kana elat al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama. Mata wujidatil wujidal hukum wa tangkapa kintapa. Nah, ieu rempan jasa. Sing hade. Nah,
Iya, sing ada ulah sok ngajadikeun. Yeuh keur eta maca bae tadi kakara ge maca. Ngagiler ku pari jeung ku paro we puyeng. Geus meunang dibaca nama. Ngan utamana dikamanakeun lumpakna bae urang. Hese. Dan cak aing ngabugulung nahuma wal ku pari lantaran deukeut. Geus ngatopkeun kudu kado leuwih deukeut. Ngeunah nempelna. Pan ai huruf atop teh ngaranna huruf penghubung. Geus kahubungkeunna ulah kanu jauh-jauh nu deukeut bae. Mun dihubungkeun kanu jauh ka ditu kapisah seperti bagus. Cek alfiah sama kos kitu mah. Tapi ketika diteropong kurang jenisna, kupar ieu teh jenis nu tadi teh la tatakidul ladzina takhadhu dinakum eta teh jenis. Berarti aya keseimbangan ieu teh ngatepkeun jenis kana jenis. Bahkan leuwih mantap atuh al-kufar mantap kurang ngacana dina Al-Qur'an. Terus manima? والكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار kis kitu lantaran jenis ka jenis. Masya Allah. Eker carita maca. Incan nu haram-haram. Eta kakarak nu bubah, nu makruh. Aya koedah-koedahan tersendiri. Ya Allah. Wal mubahu wa syai'ul mubaiza salahu fardun min afrus itu dibaca. Eta dah jatuhna bakal ka mana? Bakal ka nyawa. Entek kararese teh mah ngaji mangsa jamu jawame usul fikih atuh anggeus bae geus riyad takrib atuh muin eta bae. Nulis menang mikiran batu. Nah hasil mikiran ulama ge dibaca Quran saanggeus uyang dibaca lagi. Tadi hese, tadi tu hese, itu keadaan gitu, benang-benang. Atau mondok deh juga, dan barulah nganjang baik. Kamu lu tuh mondok, pada saat kamu mondok di hese, tuh kamu lu sekolah. Ayo nggak percaya, lu sekolah, maca kitab, jangan percaya dah. Dia percaya, dia walad dolin, dia walad dolin. Walad dolin. Ingat, nggak makmum di kota, walad dolin. Isi budak do. Tenginahin teh, kadengin gue. Mantep, lamun makrodnya. Kurang tes kaserang di Serang mah tukang beca ge maksudnya pantaran. Di Serang mah baheula gua mah bukieu ini gitu bener. Mun baheula mah asa ka Serang we teh urang ka Banten. Masyaallah. Tukang beca make Samarinda. Baheula mah gitu kan. Salantri tukang beca teh salantri. Mun salat maghrib jadi imamnya nak ngeunah. Maca waros ngeunah. Maca Quran aku lah bala ke detik meuli kitab kaseran aju maghrib kita mah tukang baca jadi imam maka jadi imam enggak ieu nang ngaranna qiraatna masyaallah lamun itu ngaranna pas ai kuari mah ustadna ge teh bener ustad Naya babadaan ge sing ade ieu carita maca ge wal kufari pada aya baca Imam Jalal menangol kufari, menangol kufaro. Ya, sekali deui sing ada larangan keras. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman sadunya. Pikeun gape kiamat, khususna di Indonesia. Ulah sok ngajaradikeun jelema nu sok ngageusdeikeun ka agama maneh, sok nyeungserikeun ka agama maneh, nyaeta ti golongan jelema anu dibere kitab memeh maneh, Yahudi jeung Nasrani secara umumna wal kufaro. Jeung kafir dijadikan pamimpin ulah eta mah sakali. Ulah jadikan kafir presiden kafir di urang. Ulah ngajadikeun Yahudi Nasrani budak Konghucu. Hindu dijadikan presiden. Ulah dijadikan menteri ulah, dijadikan gubernur ulah, dijadikan bupati ulah, dijadikan camat ulah, dijadikan lurah ulah. Ulah. Geus mukmin bae biasa nu jadi pamimpin. Jadi urang teu ngeunaheun dipimpin ku kafir loba jasa perbedaan anu 180 derajat perbedaan. Wah. Wattaqullah sing sarieun maraneh ka Allah. Ku cara ninggalkeun asi-asihan dedeh-dedehan ka para kafirin musyrikin. In kuntum mu'minin lamun araya maraneh kabeh eta mukminin anu ariman kabeh anu balalener dina imana ai negara urang mah kuari mukmin mah ngan bentuk negara demokrasi bentuk negarana liberal bentuk negarana ieu adalah negara kapitalis jadi lain negara Islam Quran teh ngan sakadar dibaca
diamalkan, dihandap secara praktis di negara kita urang. Jadi urang teh geus eleh ieu teh ku Amerika teh. Mayoritas Islam di urang tapi teu bisa ngadirikan hukum Al-Qur'anul Karim ulah secara utuh, secara kafah. Cacakan hiji dua ge di urang teh. Nah, numantak nu jadi pamarentah bakal ditanya ke dieu. Pemerintah eksekutif bakal ditanya ke malaikat Zabaniyah. DPR bakal ditanya ke. Gimana hidup Indonesia? Tahun berapa? 2010, 2011. Jadi naon? DPR. Jadi naon? Golkar. Kena Golkar kesel kata Zabaniyah. Saya sisa-sisanya melanjutkan orde baru. Apa yang dibahas di kursi DPR selama kepemimpinan selama periode kamu? Yang dibahas proyek-proyek. Proyek apa? PLTU. Apalagi? Dan lain-lain sebagainya. Tentang sosial. Sosial apa? Sosial keagamaan. Ada berapa itu di Kabupaten Tangerang? Sedikit. Terus disalurkan, sedikit lagi disalurkan. Yang banyak ke kantong. Aduh, itu bahas segala macam. Ditanya, kunaon teu nyisipkeun hukum-hukum agama tentang kewajiban sholat. Kemudian kalau tidak sholat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisipkan tentang zakat? Kalau tidak zakat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisipkan tentang zina? Kalau nanti berzina kena sanksi. Itu juga maling, nyolong, dan lain sebagainya. Kenapa? Oh, bentuk negaranya, Pak Malaikat Zabaniyah. Apa itu? Demokrasi. Siapa itu yang nyuruh demokrasi? Ya? Demokrasi itu buatan siapa? Buatan manusia. Buatan mana? Walanda. Yang Yahudi Amerika. Siapa yang nyuruh begitu? Kenapa kamu tidak merubah? Nah, itu bakal ditanya. Kurang mah rakyat ngenakan baik. Nanti jadi rakyat maka surga baik aja ngomong. Nuka neraka mah pamarentah bae gitu kan. Nu embung ngarobah. Iya bener kalau aku percaya ke Al-Qur'an lantaran bakal ditanya. Nah iya demokrasi mah hukum buatan manusia, hak asasi manusia. Ya, saya eta teh yang bakal ditanya. Ieu bertahan dina demokrasi kunaon ieu padahal mah pan loba jasa ieu di Indonesia teh 95%, turun 90%, turun deui ku ari jadi 85%. Loba kene mun kieu Gunung Santri mah atuh anu. Kuloba-lobana tapi teu daek ngarobah eta nu teu daek ngarobahna kunaon ieu tak kiai teh kami mah jahaya ngarobah geus usul mah ngan presiden anu mempertahankan presiden eta presiden Pulan coba Pulan panggil presiden kana raka geus kula ngusulkeun ka gubernur cicing we gubernur kana raka geus kula nyentil mah di pengajian, di ceramah-ceramah dan lain sebagainya supaya ieu make hukum Islam. Tapi ternyata nyana bertahan. Kula makan teu berdaya kepada rakyat. Bupati kana rasa. RT ngadengin teh, RT ngadengin. Ya teh aju sobri berian duit panjara geus sarua bae. Sarua kana rasa ngande ngetik duitna kana rakana ya segede. Eta kos karari. Ya Allah, ya Rabbi ngeri. Lain lalagan, ya kita dititah demokrasi, dititah memakai hukum Al-Qur'anul. Akhirnya demokrasi di Islam, demokrasi di jero tatanan Islam. Jadi bentuk negara mah tetap ieu mah sakadar nyaritakeun kudu nama kitu, tapi di negara orang demokrasi tanggung jawab. Sabodo urang mah geus minahan bae ngipas, ngaji, salat bae. Aduh, di akhirat ka surga mantep. Dadah camat, dadah. Sia eta camat. Emang sial ya mah. Artinya kurang karobah. Ulah sekali-kali kan jadi kita. Ai urang mah pamimpin mah tetap muslim, tetap mukmin. Ngan urang teh ya di luhur urang aya Yahudi. Di luhur urang Yahudi. Urang gerakan-gerakan di urang teh emang kumaha ieu? Cerita seetik bae nyentil cikesik ieu teh langsung ke Amerika. Lain lalaga langsung Amerika. Eta teh di bawah naungan Amerika jeung Inggris Ahmadiyah teh ulah sakadar ngomong tapi awas ditoel itu tapi urang bisa bae bergerak mah masalah asal KBH asal mupakat KBH
Mentak aya pembunuhan. Lain sakadar nanaon dudi dituna nelpon ke presiden. Den, gimana Den? Itu anak buah saya kok dibunuh itu. Sama siapa? Jawara mana? Jawara Banten. Lu bagaimana? Panggil dong Den. Ada mau dikitukeun kumaha. Satu. Eta teh keur carita, ieu keur carita di luhurna teh tetep Yahudi. Alat nu dijieunkeun alat eta kan jieu. Ahmadiyah, PKS, itu mah terang-terangan lagi. Alat Amerika iya, supaya nyaho bae. Kajian udag-udagan ngomong ka mana ge geus kitu bae. Ieu tah Amerika teh di urang teh tah nya jil. Kemudian eta PKS, eta teh alat Amerika. Ahmadiyah, eta teh alat-alat Amerika. Nanti sih ada ulah-ulah terpancing. Artinya terpancing teh emang serba salah. Ayahmu urang nu kos kitu. Dia ukeun hese lantaran di bawah naungan internasional. Diayakeun, dipaksakeun ku nyana, diadukeun nyana jeung nyana ngan teu dibere beja bahwa eta nyana jeung nyana dilibatkanlah urang aya propagatorna. Naon ieu maksudna? Kok nu terjadi di Cikeusik mamawaka FPI, mamawaka berbagai organisasi, berarti aya naon? Tah, urang baca kadinya. Satu-satunya di dunia organisasi terbesar adalah NU. Dan satu-satunya di Indonesia organisasi nu galak adalah FPI. Amerika eta gerakna rempaneun. Leutik FPI tapi galak. Gede ieu NU tapi adem ayem tapi ketika geus gerakna sa Indonesia. Amerika tetep bae langkah-langkahna kumaha. Bubarkanlah organisasi ini geus ngabubarkeun FPI heula. Ngan dibubarkan gitu baik tuh bisa kajian buku bahagia inilah huru hara dinobatkan bahwa FPI adalah salah satu organisasi yang radikal, berarti ia termasuk karena terorisme, basis terorisme. Eta Amerika jahatnya kalau gitu. Nah, ini pada orang nobel ini lebih banyak katasannya. Kayak di situ gitu deh ya tuh. Ada tadi bejakan besi nyaho, lamun tadi bejakan besi supaya nyaho baik. Jadi ujung-ujungnya mah orang dek pembubaran FPI, dek pembubaran NU kadituna. Maka NU kuari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ulah ngomong. Ieu teh geus kausap ye geus sarua. Geus kausap ku juri ge geus sarua. NU sarua, geus sarua. Geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, kita sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU tedakaan. Itu kataan sebab orang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis jeung teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung, nu teu make anggota pan urang Cikupa ge anu make kunut NU. Asal usolli teh usolli. Allah eta NU. Kalau kunut Allahumma hdina fiman hadayt wa qina fiman afayt. Geus walet. Itu dan NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten atuh lobaan ku Allahumma hdina fiman hadayt. Ngomongna ge emang aya nu kakular kiai emang eta teu bisa dirobah hadayt ke hadayt. Di dituna teh mah. Di kolot baheula hadayt. Ngaji we cek ulah teh lain ngadenge kolot baheula Allah ngadi ngaman hadaet awet eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah Madini eta adalah itu eta teh asal digerakeun bae awas elo udang kabeh ieu dan Amerika mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur jimbir kabeh internasional cekal ku Ki Hasim turun seetik begitu dicekal ku ya nengtret. Aduh, cara rese aja. Oh, sora-sora ada kumaha diangkatin cekak. Nah, kuari FPI, dah aya naon-naon FPI, gereja FPI, aya anu FPI. Dah, bubarkan FPI. Hese dek ngabubarkeun FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ieu tercoreng. Dengan cara Islam itu keras. Nah, namun Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dan dibubarkan. Tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta,
hiji FPI kedua NU dek dibubarkeun moal bisa ngabubarkeun NU mah sebab nunyin NU mah wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu hese Amerika ye. Dek dijilkeun hese, dek diwahabikeun hese, dek di PKS-keun Wahabi hese, geus mutus Amin Rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae titawulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 bae kodo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap doang isinin ku anak gitu kita mah. Bah kok sekaluhur isin aing. Jadi ya saya sih. Masya Allah. Ya sekedarnya apa gitulah kronologinya. Jadi kalau mun aya deunyeun ieu hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkeun pamarentah mah sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalanna ideologi Islam teh ku organisasi pamarentah mah sabakatul hiber-hiberacan. Oh mah hiber mah. Pemerintah tengah jalankeun agama sabakatul hiber-hiber. Ieu mah keur carita terang-terangan ieu mah sakal supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli ta ke organisasi. Jadi organisasi kan bergerak NU teh Muhammadiyah teh kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama geus jadi Amerika. Geus jadi liberal ieu teh tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus sami'na wa ata'na ghufranaka sampan wa ta'atan urang ieu teh lain nalagaan negara teh sakieu gedena aya disebut nu pinter mah nya aya disebut aya nu pinter ja urang teh manut bae kos kieu padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia tapi ketika dek muncul gitulah di teknik anu jago loba di politik anu istimewa loba tapi orang tuh bisa mandiri ya teh tah ketidakadaan Bung Karno teh ya lain naon ai anu nyacat maka Bung Karno loba tapi kemandirian seperti Bung Karno saha coba lu diakui ku dunia teh saha lu pinter mah nyacat ka Bung Karno sabodo tapi deuleu kabolehan Bung Karno. Nah lamun dicaritakeun geus saya nyaritakeun Bung Karno mah nyacat tinggal nyacat tapi istimewa na Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal. Kuari saha nu dikenal. Ujung-ujungna korupsi. Maka Indonesia kuari nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil korupsi terbesar. Ya mas sekedarnya bahwa itulah negara. Geus eueuh bae urusan agama ka negara geus berjalan organisasi. Nu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit. Deuleu teh nya. Nyieun nya guru hara. Ieu kakarak pancingan pertama. 1 Surabaya, kedua Jawa Tengah, ketiga di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh deuk aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di deuleu Al-Qaeda eueuh di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi. Kesen, jadi kan udah dibombardir dapat Al-Qaeda mah. Nah, di dalam organisasi mana ya anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun masih kene aya FPI jeung aya NU. FPI keras, NU lalaunan. Tetep ari FPI make der. Ari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah teh diangkat sebenarnya ku Amerika. Gimana lain lain serius ya. Kerja kita beneran ini mah ieu. Jadi diangkat teh ku Amerika teh emang anak buahnya na mah. Anak buahnya na mantap NU teh bisa disebutkan Amerika bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna ai Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae? Yang tetap baik dihandap nama ya kumaha NU gila tapi tetap baik disegani sebab terbesar sedunia tuh iya teh dek di Pareman tuh deui maremanana pondok pesantren ada pondok pesantren detik-detik dikikis Jawa teh dibuat supaya tersep jelema di Indonesia pesantren tapi aneh nu pesantren terus bae teu nyahoeun nya nu mantap terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia jadi pesantren teh lainana pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawen teu sakolan teu mending mondok bae. Ya. Nu pas kitu pondokeun ku sia.
Iya, itu lumayan ya emang kos itu kabeh. Itu loba di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil alamin. Lain nalagaan Amerika teh sieun biasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieun ka Pulau Jawa mah. Boro-boro nu hirupna, nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggis paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah-ulah cengna kene aman geun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta deuk diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek maca teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya jadi mah bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta penuh paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba deh coba. Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia mah. Aja diiul hararudang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap 1 meter. Merosot 1 meter. Kahandap. Oh, geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman kabeh geus diteliti. 1 meter kahandap. Bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh 1 meter ka jero. Nyelek, mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus paeh bahasa isyarat kene bae. Nu kumaha coba geus baos basi kene coba eta. Geus puguh keur hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung, neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu 1 meter ka handap kuburan Gus Dur ieu. Aju Gus Dur diteliti utuh kene kapan masih kene putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Ya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro sotahanna. Gus Dur deui. Kuari Gus konon gitu teu katahan jelema teh. Lantaran 1 meter. Teh nyaritakeun. Aya naon teh Kiai? Kalau ka geus jago. Emang teh nyaho meureun ge? Memang teh nyaho meureun deui. Anu jelas lah pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Tah artina di urang mah nu maot masih keneh mere isyarat. Lain lalagaan, komo anu hirup mah geus di mana gerak Indonesia mah moal sieun paeh. Moal ka jeung teh hijilkeun, diwahabikeun, lot ngan di mana geus gerak perang. Awas ujianna. Bila perlu camat lagi dipencet urang. Amerika eueuh mending ngeuceut camat urang teh. Orang Banten tarolo jasa. Ai keur teu udang nama bangun laleuleut, di urang bangun laleuleut, bangun sia-sia aing teh kitu saboda. Tapi lamun udangna, masyaallah. Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu baheula teh dibaca di Belanda teh, waduh Indonesia mah aya nu ditembak tuturak, ditembak ngebul, diseret tenan naon. Pajar kitu keneh meureun punyana nya. Jadi pada henteu kuari mah. Tapi itu jelas tetap baik. Mual pudar tetap. Ayah baik. Oke, di mana nisritnya darurat Indonesia. Bakal sejarahnya Indonesia itu bakal jadi negara teristimewa sadunia. Seluruh kepemimpinan ayah di Indonesia. Sadunia aja bakalnya di Indonesia. Namun dibuka sejarah namantak Indonesia itu kuari itu jadi tolak ukur saya itu sadunia. Islam sadunia itu di dalam Indonesia. Terbanyak, terapi, tersopan, tergede hutang. Masya Allah. Ay pamimpin nama tetap mukmin, alhamdulillah. Sanajan bari ditumpahkan ke orang kafir. Kena heula. Kepenting urang-urang sok ngajadikeun pamimpin eta adalah kafir. Wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Allah. In kuntum mukminin lamun maraneh kabeh jelema nu iman nu balener dina imanna nya mudah-mudahan negara urang disuburkeun ku Gusti Allah, dimakmurkeun ku Gusti Allah, ditentremkeun ku Gusti Allah, dijudaya jalalujur ku Gusti Allah sehingga urang ngicingan negara urang tentrem aman ngeunaheun ngarasakeunana bisa tenang ibadah, bisa tenang berekonomi, sehingga orang bisa ngalaksanakeun naon perintah Allah Subhanahu wa taala
anu akhirna urang kabehan ditangtaiman ku Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepotong ayat hiji deui ieu mah penting ke rek caritakeun tentang azan. Mantek minggu hareup mah ieu ngabahas azan ayatna mantek teu dianggeuskeun dia. Aduh mun ngabesan bahaya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخرج الإمام أحمد وكان زبا Imam Ahmad di musnadihi ing dalam hadis musnad Imam Ahmad anasin saking Sayyidina Anas anna malakal matar ing satuhune malaikat udan iku istazana bihin ya malakal matar ayat ya ingin dapat kaya malakal matar an-nabiya ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam azina lahu makang izinan kangjeng Nabi lahu kadua malakal matar faqala kang ucapkan kangjeng Nabi li Ummi Salamah kadoinya Ummi Salamah laki alainal baba muasai sirawadan ing atas ingsun sadaya al baba ing lawang saya dukulu alaina hadun ngora manjing atas ingsun sadaya sapong suwiji kala ngucap ya Imam Ahmad Ajal Husain maka tegas apa Husain Sayyidina Husain lihat kula delapan entah manjing ya Husain pamana aku maka nyegah ya Ummi Salamah wing Husain wasabab maka ngaluncat ya Husain pada kala maka manjing bayi ya Husain faja'ala satu mandang ya Husain ya kudu ikudodok ya Husain ala yahril Nabi ingat segegar kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaman kibat dan ingat pundak lorone kangjeng Nabi wala atiki wa alaman kibala ingat sebab urarane kangjeng Nabi lan ingat sebelikat kangjeng Nabi kala ngucap ya Imam Ahmad atau ke Anas ketenanon golal malak maka ngucap sebab malaikat innabi kadoi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibuan demen sira Muhammad ing Husain kala maka ngucap kangjeng Nabi na'am inggi kala ngucap ya malakul matar ya malak inna ummataka sadaqatul maka satuhune umat kiraiku besok bakal matain ya umatakahu ing Husain wa in syuta urituka dan namun kersa sira maka ningalikeun isun ka ing sira al makana ing panggonan allazi uktalu kang den batin ya Husain bihi ing dalem makan Madoroba biadi kari-kari mukulkeun ya malak kalawan panangane malak pajama kan teka ya malak bitinatin hamra kalawan bekang abang bahwa tahu musalam matang ngalapa ing dina sapa nyi musalam salat makam rati musalam ing dina bi khimariha ing dalam tutup sirah ya musalam kalau sabitun majazat al-gizabit balagona anha Karbala tumakana ing zumzara bersatu naftina ikutina Karbala Kharajal Imam Ahmad di musnadihi Imam Ahmad ngaluarkeun hadis dina hadis musnadna nu diriwayatkeun ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna malakal matar istazana yati Nabi asanya malaikat tukang nurunkeun hujan minta izin sumping ka kangjeng Nabi nu namu ka kangjeng Nabi malaikat ai nu namu ka presiden atuh bangsa menteri-menteri gubernur bangsa pengusaha anu namu atuh kitu ka bodyguard
preman atuh bangsa calo-calo. Namo ka kiai atuh bangsa tintin sukses. Masyaallah. Ika kiai mah umum di bagal. Kiasna wicaringin dongeng almarhum Abah nu namuna teh enceng, cinci, nu namun ispuguh bangsa kokolot. Berbagai lapisan ka ayah Banjar baheula, Cina ti Bandung, ti Surabaya dararata. Malah aya nemen tadi pandian segala bae. Duduran tinggal mandian mantuh, jeung geus mawa kembang segala rupa, geus digaemberkeun tinggal mandian doang. Bukana aya Banjar mandian encek. Aju ditalutur gaduh lah cak aya zat wenyan nu mawanya nu hayang tapi tinggal ngagebrokeun doang atuh. Tuh. Minta doana dibawa keris pangdoaan, teu kiai mah macam-macam nu keris, tu bantu combong. Wah, macam-macam. Berbagai-bagai atau sapira minta didoakan. Ayo guys, macam-macam. Gitulah baheula ka ahli-ahli Allah mah, ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Makomo. Eueuh jelema ge terus bae naon nu aya kunyana dialaan jadi obat. Kajukut-jukut mah beak kabeh. Kiaina eueuh jukutna deres teh jadi hareran meureun imah. Tetep baheula gitulah kepercayaan terhadap ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugesti hese eta mah teu bisa diulah-ulah di bidang-bidang ge ku Muhammadiyah maleueuh eta. Sebab sakali waktu Muhammadiyah ge keur kasulitan mah nya minta doa sarua bae. Sarua bae Muhammadiyah ge. Kadieu sakali doa hese. Tah malaikat besok nurun-nurunkeun hujan. Hayang namu ka Kangjeng Nabi minta izin. Atuh ku Kangjeng Nabi diizinan, mangga bae bade namu. Akhirna Kangjeng Nabi nyarios ka Siti Salamah Ummi Salamah garwa Kangjeng. Imlaki alaina baba la yadkhulu alaina ahadun. Ummi Salamah lawan jagaan kuasai ulah aya nu asup saurang-urang acan lantaran deuk aya tamu malaikat nu sok nurunkeun hujan. Wah, mantep cek Salamah ieu. Kula mah bisa neulah tuh teu naon maneh mah pan bari ngajagaan lawa. Aduh, tahu haram. Ta urang ge engke bakal datang malaikat. Terakhir namu. Ayo, ada lah, siapa ya guys, malakal maut gitu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah Kangjeng Nabi ngajeng malaikat komunikasi kata tamuan, gitulah para nabi. Mulai jelema nu pangluhur-luhurna pangkat kecuali nabi. Atau turunan ada ge atuh mulai turunan nabi ada tetesanana terus. Mun cara logam asli, logam emas, logam perak, ai urang mah ieu barle. Dipoles ge hideung deui, poles cenah di pasar, hideung deui hideung. Jeung deui barle mah teu bisa dijual. Teu bisa jadi duit. Ai emas mah hideung ge dasar emas bae. Mas tono. Nah, iya malaikat mator namu ka Kangjeng Nabi minta dijagaan lawang ulah aya nu asup saurang oge kadenya. Mohon cek Ummi Siti Ummi Salamah. Geus dikunci kabeh lawang pas pisan nek dikunci hiji deui aya sina Husein datang. Dek asup ulah pamana. Ulah kumaha ieu mah Abah. Ulah. Dek aya tamu. Udah saja udah. Ummi Salamah teu katahan Gusti Rasul, teu katahan ka Husein asup Husein. Tuh, bisa ditahan yang ngaluncat ke bawah sahabat, ngaluncat tuh langsung ke Kangjeng Nabi.
Tadakhala pajaa ya pundu ala zahri nabi terus meranteng katonggong Kangjeng Nabi karena ge budak keneh atuh kakarak ge lah umur 3-4 tahun jadi gugulayotan ti dia di Kangjeng Nabi. Umur 4-5 tahun gugulayotan ditonggong Kangjeng Nabi pan Kangjeng Nabi mah kaincu teh eta kitu open nya nama. Dede nya kaincu teh. Urang mah tuh papakolot mun incu lu bakung. Urang aya papakolot sieun. Yang berada, sakin terus Bapak Kolot. Incu gitu, wadin datanya Bapak Kolot. Kita kumah, adalah maung jeung Bapak Kolot. Bapak Kolot berkudu nanya, dede, ke anak, ke Incu. Jadi, apep budak teh. Geus eueuh indung eueuh sasaga aya Bapak Kolot teh janda teh haneut teh. Di masa, maka mana tuh? Makolot tuh. Di masa, Bapak Kolot. Kuna disebut memang hezima ya Bapak Kolot sieun. Dipake kasihan ku Incu teh pangjore-jorena jelema. Insyaallah. Kanjeng Nabi mah bayangkeun deui ieu tah moal pati-pati Sidina Husain yaqudu ala zahrin Nabi wa ala mankibaihi wa ala atikihi lamun Kanjeng Nabi teu apet ditahan Sayyidina Husain temenang asup lantaran ayat tamu malakal motor ngaluncat bae aju cicing ditonggongin Kangjeng Nabi aju muranteng kabeheungna kitu tah aju nangtung aju keplak-keplak biasa bae kumaha sih budak leutik apet jeung Bapak Kolot pantes jasa paneh ya Kangjeng Nabi masuk munggu ka Sayyidina Husain sok ngakeup ka Sayyidina Husain Kangjeng Nabi mah kitu keur salat teh Sayyidina Husain naik ka luhur diantepkeun wae ku Kangjeng Nabi mah eta teh jeung Incu teh pokaranya. Masya Allah. Apet jasa ka Incu. Teh turutan coba atuh. Kos itu jeung Incu teh supaya Incu itu resep. Geus keur kitu-kitu keur ngobrol bareng Kanjeng Nabi itu jeung malakal motor, jauh Sayyidina Husain. Gagalendatan di Kanjeng Nabi cak malakal motor ka Kanjeng Nabi atuh hipuhu anata anjeun resep ka eta Incu ka Husain cak Kanjeng Nabi naam atuh kan tenan abdi resep dede jeung nya ka ieu Incu faqala cak malakal motor fa inna ummataka sataqtuluhu sanyana umat anjeun bakal ngabunuh Incu anjeun ieu bakal dibunuh dibejaan tak malakal motor. Lamun anjeun hayang kula bakal neleukeun ka tempat anu bakal pembunuhanana. Idinya langsung nepakan truk malaikat ngaranna ge. Langsung nyokot atuh malaikat bakal ngomong bae jadi leutik. Malaikat eta di bumi teh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil di bumi eta sakumaha urang ngahareupan nanampa. Leutik. Sampai cek balakal motor, lamun hayangnya ya cek kukula dibawakeun taneuh na ieu nya taneuh tempat pembunuhan ieu budak tak cokot na ieu. Dikeun ka Ummu Salamah tah. Ummu Salamah langsung dicekel, langsung dibungkus kenceng pas diperet dina jilbabna dina khimarna dina tutup sirahna. Ieu cek sabit balagona anak Karbala ka eta teh cenah tanah Karbala nah mantap bener we Karbala teh kuari eta teh dirinya pembunuhan tempat pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu eta geus kajahoan keur leutik keneh bakal dibunuh jadi malaikat ngabejaan geus ka para nabi mah aya nu ngabejaan okos dongeng Bapak Kolot kula Bapak Kolot agrab didoyong aya jelema dede jasa ka anak ya jasa anak mah hiji-hijina teu menang kaluar gua keluar teh orang gua keluar saya cacing lempang di depan kuyahnya dibawalah itu zarah ka kiai ahli Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isa ya anak, udah hiji-hijina kulanya. Sing adanya sekian punah, ulah dibawa keluar ya bakal nanti digegel orang. Makanya kiai eta mah asal ngomong nyata.
Ada ya, bahkan bisa maut digegel orang mantap ada di ya terbagulah kena tak kebon kena jangan mikiran itu saya mudah-mudahan diselamatkan atuh leuwih dijagaan kuari manggeus bebeja ka mana ge ka indungna sing ade ieu budak ulah kaluar aja sebab cak kiai budak bakal digegel orang sing ade oh geus si ade ge jangan salah kena ka kota dagang ke balik, dagang balik, sing hade, ini mah unitis, antaran kiai eta sama ngomongnya nama nyata. Saya trek beli omean, orayan dibelikan. Biasanya babangkongan orayan dibelikan. Terus punya natuh langsung dinan gitu nggak diuling-ulingkan, orayan bisa calangan, bisa gitu. Trek hadir, kacuruk tak orayan teh. Bulan gitu. Blok kadahar punya. Kalau belum orang. Ya ngalamun teh. Oh, cak kiai teh atuh bebeja bae keur orayan gitu. Tuh, eta nya nama asana ibarat digegel orang sudarnya nama orang beneran dijagaan tina orang nu aslina, orenganan maot nama sababna ku orayan. Mata sing hade kita orang bangsa perkara itu tak eta teh ahli Allah mah dibere tetep lauhil mahfuz dibukakeun inkisaf ngaranna kabayang teh nya nu kitu mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung kahiji nomor kaduana nu kos kitu mah teu meunang dibeja-beja kumaha endeuh bae jangan teu bisa kurang dititahan sebab panggeuleukeun kula sama dukuna sungarana nu kos kitu mah ai ka ahli Allah mah teu kudu bebeja kos kitu asal trek we ngomong kok berarti keur diinkisapkeun tanyana nu patali jeung urang ai kitu mah beja coba kiai ge kula ngomong baca kiai panggeleun kula sing nyandung kan teh tol urang ai endeuh mah teu kudu bebeja sih nyandung wae geus boga cenah kula ciuman mah atuh teu kudu bebeja nyandung teh atuh emang ai geus mah geus ditol teh udah ngalojokeun kiai pada mah kok gitu mah. Ulah bebeja kok gitu kan kiai. Kiai udah dikajat minggu hujan tak mau ada tuh nyawain malaikat lain online. Ulah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawin dan kiai aja. Iya dua ya awen panggelekeun. Ieu mah geulis we geulis. Lain masalah geulis ya kadituna ieu kumaha anu nyaho kadituna. Geus bae nu sia seneng, nu sia bogo, nu sia akur eta kawin ulunya atuh kadituna. Sekali waktu kiai sok ngomong kieu, ulah dikawin si eta mah eta teh keur diintisapkeun ku Gusti Allah. Tades ulah diteruskeun geus. Oh, berarti nyana geus nyahoeun teu bagus loba kanyataanna sataun 2 tahun bener. Gara-gara itu bener. Nah, eta teh keur trek betos kitu. Atau senyum banyak namun ada tangan orang teh seuri bagi enak ge seuri di tanda-tanda orang teh kudu ngomong senyum bae tuh aukos nu kaditu teh aukos anu zarah ka ki Dulhan Assalamualaikum seuri kiai seuri bae heran aku naon cenah teh bingung cenah maka kiai seuri bae anu zarahna tiluan seuri Kulantara teu kuat nganananya oge di awal teu ka air kiai seri we cek jabat teh Aisyah yang mere jeruk ka aing atuh kunaon beli jeruk di pengkolan nak utang sagayauan gitu lah atuh reup we atuh hararicin kabehan atuh jadi hayang mah jeruk kan bukan duit ngahutang atuh teh kudu ngahutang cek cenah mendingan ulah mah jeruk hampura atuh kiai eta kayawan anu kiai ngahutang teh eta nu ngabejaan ka kiai masyaallah eta perkara itu ka ahli Allah kata jadi kadeuleut jauh kadeuleut ku babar wallahu a'lam mah ahli Allah ngaranna ge mentek sing hade lah mentek amanat urang ngahareupan ahli Allah hate urang lempengkeun heula sekitar 100 meter deui deuk ka ahli Allah hate lempengkeun heula lantaran katebakeun bae eta ku ahli Allah lempengkeun sing hade antaran nyana lamun bendu lain benduna si budak kos kitu amat teh si budak kos kitu amat raja hoan tah iyalah ahli Allah aya nu dibere modal kos kitu ai mah Kangjeng Nabi mah geus teu kudu dicaritakeun aya dicari dibejahan ku malaikat
ye Husain bakal terbunuh, bahkan dibunuh lagi di hiji daerah nu mun daek kukula bakal dibejaan terus dicopot adeuna ka ieu na eta Karbala bener eta teh terjadilah Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Mudah-mudahan kurang gabehan dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad, diaku ku Kangjeng Nabi urang, diberi syafaatul uzma ku Kangjeng Nabi urang, cinta ka zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, cinta ka para ulama-ulama, cinta ka para wali-wali, sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawa
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah Kotak, belah kaler, kotak. Belah kaler, kosong. Belah kaler. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah
Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah Kotak, belah kaler, kotak. Belah kaler, kosong. Belah kaler. Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasul